Tong tolang nangka kawinan bapak poe salasa teu beja-beja aduh si bapak teng teuingeun ka emak. Wah gelo anjing. Seban aya ieu mah ye. Nya, Pinjam duit lah 20 we. Yang rokok. pinjem duit. Heeh. Kapan kamari geus maculin? Heeh nya. Emang jadi buruhan. Aya ge nu loba nu nita macul ai upahna mah gitu teh arese mere nu barog anu naritah teh. Can menang meureun duitna atau can cair meureunnya. Keuing tah. Ai nita mah loba. Heeh. Ai sekalian butuh eueuh. Loba nu nitah mah. Loba anu nita mah. Geus kali itu kade teu meunang duit. Geus nginjem ka dulur eueuh. Nganyuk ka warung era. Teu meunang. Kitu teh teu meunang nganjuk, teu meunang ngahutang, eta teh haram, pamalik kitu teh. Da ari geus ai hayang kumaha yang kudu bisa ditahan ini naon sorangan atuh. Nya wayahna we heula kudu naon puasa gitu tah. Ari teu kuat kopi. Itu udah pasti urang ge da pasti gitu hayang ngopi, hayang udut. Lain da sok sanajan di laengan oge da sarua ngan pangabutuh mah ye. Nya urang ge boga pangabutuh mah sarua urang ge gitu sok hayang udut, hayang ngopi. Ah, urang mah gawe we gitu. Tara nginjem tara urang mah. Nganjuk tara komo gitu kan. Teu meunang cenah gitu, teu meunang eta teh haram gitu. Urang teh. Memang nyahoy kana haram mah, tapi dari kubutuh mah pan. Urang teh kumaha deui. Jadi caritana teh teu gablog duit. Heeh. Hah, aing mah hirup teh ribu-ribu teuing teu gablog duit aing zaman kiwari. Duh aing ieu cai kuntung we. Aing ngebeak udut we. Cik sugan boga teh. Sarua urang teh boga udut teh. Mah tuh aing ge makanya dia geus pondok gitu udut teh aing bako eueuh cik sugan pinjem bae sakedeung duit mah sugan aya nyata eueuh caturkeun tuh kumaha teuing tah udut mah asa mah wae teh udut mah cenah tadi ulah unyam inyom haram tapi euna tungtungna nginjem ka urang orang mah nginjem teh lain nginjem teh boga nya lain aya dibayar mah duit mah ngan aya di imah gitu ka dieu kabeneran urang teu dibawa darek ka sawah urang kadinya tah kadinya maksud teh jadi teu mawa duit ya udah darek bayar ya banding warung tuh di luhur aya jadi maksud teh nginjem ulang ke urang mun balik digantian gitu tah sugan aya nya tah eueuh tong boleh udut bako ge eueuh duh aing mah ikal ka sarua-sarua rikuhna geuning we tapi atuh engke mun bisa mah ulin atuh paten urang aya meureun ai urang neanana sugan aya ari penting paling aya lah isa urang di imah atuh ari isa mah teu ka teu ari atuh urang kan balik ayeuna kan di imah aya urang mah duit tinggal meuli ka warung mah nginjem kitu maksud teh da ari eueuh kumaha aing neangan koy kasih kabayan atuh aya nginjem jig panginjem teh sian ka urang ge boga nginjem teh lah teh ditanyakeun teh asa can boga lamun nginjem ulah bejakeun cek urang tapi cewek sorangan ulah bejakeun cek urang mah beja nginjem we kitu 5.000 we kitu yang beli bako aing teh boga udud itu ayeuna rek peak duit da di imah ka imah kan jauh gitu urang teh aduh bingung urang teh sabarana mah jauh pisan ieu teh balik kagonan gitu urang mah itu arek pinjem nya didinya teh boga jig nya pasti kabayan sakedeung we kitu tapi udah cek urang udah dijaga era tuh ya urang mah katana ge tara nginjem tara menta urang mah sok dibere urang mah mung datang dibere nuhun tarima we ku urang mah gitu nyata era tong era di dieu mah mun urang era bukan mah eta era ku pamajikanana bejakeun hayang atuh engke geus isa diganti gitu rada nyopot duit urang sian teh heuh nyanggeus satu ayeuna urang balik harese eta mayar teh asa nginjem bae lah pesan kopi we nya sakedeung nya nyai daek mah urut bae tahu urang bae kan wayahna ari ngaran di saung mah kudu sapapait saamis gitu kan jadi setik ewang jadi urang ngampura da tadi teh beak di jalan urang teh tadi kopi teh wah eta ge di kopi ti saat di Mangwawan tadi teh urang kali itu udah mah eueuh tadi teh cenah urang kopi we cenah pek bae tah aya hiji wae mah
Jewang, urang aja atuh kasih aya. Bayar. Lalu, Bayar. bere mah Pasti dibere. Jeung urang tenang, punya urang percaya ka urang. lain lain pang bejak teh sih si pangaceh itu halang Ih, didinya. Ulah ku urang. aku urang teh era Komo urang. ayo lah kumangke lah Oh, ayo. ayo kumangke Moal balik gimana? bae aya pemajikanna da manehna mah kan dagang Bae lah. Ayo diringkid dulu. heeh nama tuh